hate henteu lega hate jadi teu lebet we kana hatena teu ibarat ngasupkeun naon kanu teu aya lawangan dina padah henteu lebet da geus cupet hate teh henteu beunghar henteu lega hatena anu lega mah pan asup ieu mah da henteu lega teh da poe da teu acara batu teh ya deuk kalebetkeun naon da geus padat atuh di jerona tuh itu sedengkeun urang teh hoyong lega hate cikolot mah beunghar hate hoyong caang hate tah padilahna urang ngagungkeun wengian kahiji sasi Rajab dintenan kahiji sasi Rajab teh ngalap barokah ngubaran hate urang supaya caang supaya beunghar supaya lega eta hate ku nyalira diubaran ku carana ngagungkeun wengian kahiji sasi Rajab kumaha ngagungkeunana dan Rajab teh nu Allah berarti ngagungkeun ka Allah kunaon ku ngaoskeun kalamna Gusti ngaos Quran tuluy eta teh aya nu diagungkeun dina Rajab teh saha Kangjeng Nabi berarti kudu ngagungkeun Kangjeng kunaon ku sholawat tuluy urang teh apa kana kaagungan sasi Rajab ti sati ulama gitu kunaon atuh ngagung ulama ku ngamakeun amalan para ulama beda doa anu sok diaos dina wengian kahiji sasi nyata Allahumma barik nafira wa syabana wa likna roma do awa hasil ma kosi ana mugi Gusti ngaberkah ansar Rajab Saban mugi Gusti ngadugi ke sasi Ramadan di mulyakeun tuh eta do anu diamalkeun ku ulama teh tah urang tiasa uninga kana kagungan Rajab teh ti ulama. Nah, kumaha ngagungan ulama? Amalkeun amalan nu sok diamalkeun ku ulama. Kaditu ti Kangjeng Nabi doa awal sasi Rajab anu masyhur mah sok ngaoskeun Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana nama tambihan anu aslina eta doa mah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana tah sakitu. Wa hasil maqasidana ditambihan ku ulama supados langkung manjur, supados langkung khusus, supados langkung tangtu. Tuh. Gitu atuh da urang teh moal hirup aya we di alam dunya lamun teu aya sababiah. Saha sababiahna indung jeung bapak tuh didoakeun kolot teh matak mangga nami sepuh sebatan apal mah komo jeung sepuhna akinini tuluy mitoha tuh eta teh keur ngareceng Bu wengian kahiji teh apaan dibuka ku Gusti teh socana ku ngagung-ngagungkeunana Allah kana sasi Rajab cepilna teh didengekeun keur meletet ceuk mah haji teh mah anu paeh teh kanu hirup dina wengian hiji sasi Rajab sanu ngagungkeun sanu dudunya sanu are-are sanu embung teh apa peletet budakna teh alhamdulillah manehna teh pada capek tos di sawah tos di sawah cenah tos babut eta benang cangkeng na geus kepletok cenah kitu eta teh lohor dicepatkeun sateun ka asar teh bisa nyangu sateun ka magrib da nyieun uras cenah ngarajabkeun beas
itu ngarajabkeun sawah deuk dibawa kanu ngagungkeun wengian ka hiji sasi Rajab deuk ngarajabkeun ya beas cana padahal ngebletok teh cangkengna teh tos babut teh bae dan nu capek mah di mana-mana ge sok ajengan ngomong heula tawasul mimpin anu aing mah da repeh deuk sare-sare di teu ngajian teh deuk nangunyar ajengan teu bisa nangunyar acan tuh capeun urang mana ada teh capek nyarane lamun cangkeul teh lamun teh mah hayang ngobrol hayang ciga istrikaan keluar masuk bisa ajengan geus ngaji teh assalamualaikum keluar tuluy alhamdulillah keluar deui siga istrikaan mah bisaeun ajengan kayak ibu-ibunya abdi na deuk jajan heula baso nya tungguan mah bisa urang mah deuk jajan baso deuk cuanki deuk bajigur dongkap nya sotong baso bulat digoreng dada sotong deuk eta bisa coba ajengan cari cingeula bunya deuk besar sotong heula mah bisa tak kudu kararunya kajengan teh ibu si ibu masuk kajak gelut wae kajengan teh baud kajengan teh ih naudzubillah cenah eta nerangkeunana sok ngabadu kana hate atuh dah hate urang mah lain nabi dibere katerangan ti Kangjeng Nabi mah suci nita nyucikeun hate pialisan ajengan anak lamun pasalia mah nya sarua we ngan anehna teh da kusabnu ngomongna ajengan mah teu nyeri hate ngan abi ada sok era aing era sabenerna nerangkeun ieu teh aing pisan nu kalakuan goreng patut teh ngablentrang teuing teh kana tarang teh ngabletuk teuing teh kana punuk itu jadi we baun teu sasalaman mong mah ngaji deui ka dinya teu sudi teu najis itu cek ajengan dateng ngulem kurang teu rugel abdi mah kitu mah enggak teh ngan KDM teh bilih salira anu butuh engkena der we rugel deuk aya acara teu dilalingihan ku ajengan deuk acara rajaban teu dilingihan saw makading masak beak jutaan deuk hajat beak anu eueuh hiji acan ajengan nu datang deuk usaha eta ngurus acara nu kawin ngasahkeunana nu nyunatan mimpin acara rajaban tuh emeuteun heula kulaan gitu lamun teh ajengan moal hade da terugel dan ngocoblak lagi aja ajengan emutkeun heula eta ngabletuk pan katerangan baeud kana ajengan berarti baeud ka anu ngadamel eta kitab bade Senawawi ieu sulam tah baeud ka Senawawi atuh baeud ka guruna Senawawi baeud ka Rasulullah sedeukeun urang teh pan paribasa yang sapaat tapi baeud kana katerangan hayang rahmat ti Gusti baeud kana katerangan ti Gusti atuh mau meunang ari hatena masih keneh poek mah teu asma matak peryogi ngagungkeun mungian ka hiji sasi Rajab teh ame ngaos ngaler ngidul ngetan ngulon teu weleh kawadahan teu weleh katampi da mawa hatena nu beunghar anu lega diberena naon teh asu henteu neumak anu neumak kapan sok nyerinya asu caang teh da kalakuan urang keneh da aing keneh ceuk kateranganna geuningan kitu aing teu kitu berarti aing teh kudu diajar ngomean kitu tuh anu caang hate mah anu lega hate nama tuh kawadan jo beda jeung anu tertutup hate anu teu as hate teh deuk diasupan ilmu ngabledak wae tuh tungtung nama lain nampi kadon ngewa naudzu bila ka mana meuni ge moal keng ilmu paling ge untungna kerese reunang kerese ge mah aya kanikmatan gitu nu kieu di dieu ge loba balangkeun teu mah aya kabar naudzu tah ayana wengi ka hiji sasi Rajab ayana dinten ka hiji sasi Rajab teh nyaeta jang ngabeungharkeun hate jang nyaangkeun hate